Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyamung, judulna Kawin Katuyul. Ayeuna nincak bagian ka-18. Kakumaha nu kauninga para wargi sadaya. Harita teh para mitra anu mulia. Beni jeung Rija ditulungan ku Aki Edeng, sabada ditulungan tuluy Aki Edeng nanya. Kayunya Aki rek nanya sakali deui ka si Agus. Heuh ka salakina Nyi Mas Malati lu masa jeung si Indu Aki? Cek Aki Edeng rada nyeksikeun ka Cep Beni. Kumaha ki tema Cep Beni teu tatag bari sirahna melemut. Sanggeus lu masanya rek terus ngakayakeun ka Indu Aki? Ampun ki abdi teh nyuhun diapunten we ka putu Aki kalayan. Abdi janji ti bangki da yeuna mah moal bade milampah kitu-kitu deui. Cep Beni kontan sadut-sadut. Minta dihampura ngancan langsung ka Sarji. Kasaha moal milampah kitu-kitu deui teh? Mun ka putu Aki ka Jang Sarji. Lain da Indu Aki wae ka sing jage ulah nyieun tinggal goreng atuh. Ari minta dihampura kasaha? Ka Jang Sarji. Popoe katuh. Ari minta dihampura ka Indu Aki mah geura pe kelaksanakeun. Tapi kudu dibarengan ku ajan ikhlas. Ulah dina bibir minta dihampura, ari hate masih kene ngageramat. Ieu hampura we ji lah. Tua-tua ieu mah saya mah rek nyin ka lakuan model geus susu ka diri si abdi, umumna ka sing saha wae. Cep Beni nyolongkrong sasalaman minta dihampura. Sami-sami abdi dari apunten. Tema Sarji sadar geus kitu solongkrong Rija sasalaman kalawan minta dihampura tina kasalahanana. Beletis diemot ngaharewos ka mangsapnan salakina pokna teh kieu. Namun kuring asuh dinajis teuing ngahampura ka manusa kitu patut. Kudu puguh ngadon suudon kana teu gaduh dosa. Pokna teh atuh mangsapnan ngadilak bari Noel sabab sieun kadenging. Terus ayeuna mah Aki rek nanyakeun ka si Agus, kumaha mimidina si Agus ngadonjing jalomplak di buruan Aki teh. Bari cek batur mah beuheung Agus teh juanana dibareukeun ku orai. Wong caritakeun nu jelas jeung sing rada tarik da Aki teh. Geus kurang leungeuh kitu tah kai bonge mah henteu. Cek Aki Edeng nanyakeun asal usul kajadian karanapan ku Cep Beni jeung ku Rija. Teu hararese Cep Beni ngadadarkeun teu miti paamprok. Jeung Nyi Mas Malati nepi ka dialungan orai ku Ibu Supia. Sakumaha caritaan Cep Beni teu dikurangan teu dilebihan estuning satarabasna. Malah waktu mariuskeun leungeun ku Nyi Mas Malati oge. Bari buktina nyara kelantang kalpu teu selong dijelaskeun. Atuh Aki Edeng seuring ngaheheh menibangun anu ngina. Samalah tak-tak Rija mah ditepahkan. Tidinya barabat ku Aki Edeng dijelaskeun. Yen eta awewe boga ilmu sihir kitu di Nyi Mas Malati dicaritakeun. Yen manehna geus katerap ilmu ti eta awewe. Sajabati kitu perkara kajadian karanapan ku Mama Ajengan Mulia. Jeung ku badegana dicaritakeun di kahareupeun Cep Beni jeung Rizal. Ugu Cep Beni jeung Rizal ngajenghok pisangka. Nyi Mas Malati nepi ka kitu-kituna beunang ka usap. Ku bangsa dedemi malah Cep Beni jadi nafsu kahiji lalaki nu dicaritakeun ku Aki Edeng kasebut tuyul ngawi Nyi Mas Malati. Jadi yakin anu sarupa kitu mah lain Sarji anu salah tapi nurutkeun ceuk sangkaan Beni mah percaya kana carita anak Ki Edeng yen Nyi Mas Malati teh aya nu nyihir. Ki janten upami sarupa kitu mah tukang wabi mangga agung ka percanten mun agi teh Kang Abi agung ka percantenan kana kasauran Aki. Yakin Nyi Mas Malati teh aya nu nyihir kalayan anu nikah ku ditikah ku saurang pamegat nu disebutkeun tuyul teh. Ayeuna nepi abdi emut kabungkur abdi kantos ka calana artos dina pesak lacingan. Disangki mah pupun bojo we dipasikeun ka Jang Sarji. Anu upami Aki parantos uninga yen Nyi Mas Malati aya nu dolim ka anjeunna. Na teh lepatna upami ku Aki tiasa dipang narekahankeun supados jalmi nu dolim ka Nyi Mas Malati tiasa kapenak. Sawios nu bari singabarahna mah ku abdi we ki. Cek Beni akhirna nafsu pok Rija mangurang. Terus ki saya mah tarikahan ku Aki lah. Sinungi kauning aku salehna. Sana sabili sangem di cenah ki. Ajengan mulia ge kitu. Saduduan jeung si Agus. Kalawan Aki teh geus nyebutkeun insyaallah. Kareupeun ajengan mulia. Ngana acan jadi kanya waktunya mah. Sing salabar we da pasti awal akhir dia bakal kanyahoan ku salehna. Saha jeung urang maneh eta lalaki nu jadi tuluy. Nu jadi tuyul kalawan ngawi Nyi Mas Malati teh. Tapi mampe tuh ngasuh heula. Aduh si Agus rek barari heula.
lain ku aki ngajurung laku jiwa kaji tu atuh rek ngaso di dia teh naon ngan wayahnya ku aki rek ditinggalkeun sabab aki dia can nyohol itu ya siap dia bade ngiring ngarere we di dia lah menawi kudu sareng ku bapak kawidian atuh sajabat kitu abdi ngarosono we ke Kasarji ya cicet Beni bari ngarewet Kasarji mangga we bade di dia mah lancep da teh aya pamangan mana cing atuh nician cai kan ya teh mamang sapnan tuluy nitah nician cai ka pamajikanana sawes buah ngarepotkeun Bu cek Beni sedeng di not mah tuluy ngaleos ka dapur nu maksudna rek nician cai sedeng cek Beni tuluy ngobrol jeung Sarji katut mangsapna nu diobrolkeun lintang ti Nyimas Malatiken malikan kana kaayaan mamajengan mulia harita memulih di masjid tos netepan lohor get carik dina kursi di teras maksudna ngadoni sabab harita kacida panasna Mutu kantos lami Ibu Haji Romlah Norojo diiringkeun ku Mang Nawawi badegana bari mairan cai kopi haturan mamajengan mulia cai naon deui Nawi taros mamajengan mulia bari ngalirik ka badegana rek nguna cai dina meja cai kopi sih mama teh Mang Nawawi bari nguna cai kopi dina meja bari mamajengan mulia tah bener euy keur mati tadi keneh mamati aya minum cai kopi ayeuna kabeneran dipanginyukeun aya hanya kana we euy sudah jaga kumaha sih mama oh rada hanya ka teh eueuh keur serenkeunina Nawi teu inget itu aya wajib ngora pangiriman mani tah geuning aya rejeki Nawi cing kadiekeun we urang bagiakeun ku mama mangka ning wajib ngora mah karesep mama ti budak dunia naon jeung wajib itu dina meja dituruban ku balastrang dina meja makan tong bawa kabeh ngalaan we kana pisin atuh maneh bisi hayang mah jeung ngalaan sorangan kitu baler Ibu Haji Romlah kaloyong Mang Nawawi ka jero bari ngajingjing baki teh sakumaha lila Mang Nawawi Norojo mawa wajib ngora kana pisi sok Mang Nawawi nuja nuna wajib ngora bareng jeung datangna saurang awewe meuni haruha hareho semua anu manggih kaliwas jeung capu si horeng nu mere wajib ngora ka Ibu Haji Romlah teh katelahna makni atuh Ibu Haji Romlah sareng mamajengan mulia katut Mang Nawawi ngaraos kaget ningali polah nu kakara datang lajeng Ibu Haji Romlah tumaros mani aya naon atuh bangunan rusuhan teuing Ibu Haji Romlah nitip kana beungeut makni aduh Gusti Nu Maha Agung punten Nyimas Haji mateu mani nyarita teu kebat bangunan guguk naker bangun Ibu Haji Romlah sareng mamajengan mulia ngaraos kaget sing tenang mani pok caritakeun nu jelas aya naon atau mangi naon mani teh saur mamajengan mulia ieu ajengan mate tos menakarewas nu sanes heureuyan sung sareng asana mehan we matos sakieu kakolotanana menakarewas nu teu acan pernah ngalaman minangka me ayeuna sumun mate ti dieu teh tos ngintun wajib langsung ti dieu teh Nyimas di jalan lebakeun kebon awi nguping sora pamanggeut nu ting corowok tulung-tulungan bareng harita mah bade ngupiakeun sinyang jalmi-jalmi nu aya di tampian istri pamanggeut pada pating buriak lalumpatan bari pating jareri barang mah hanya teuing ningal dua urang-urang kali pamanggeut nu di lumpatan nya tenggak ngaya orainya rampai sageung nginung sampean sun barang kumaha disirik-sirik soreng nu saurang mah den Beni ceuk makni rajin tatag rada tatag tapi rada ngeleper kumaha mani pangdenge teh si Beni leres ajengan den Beni patilasan Nyimas Malati nu bener mani wa mani masalah titinggalian atau kasamaran saur Ibu Haji Romlah rupi nutu percanten Masya Allah sanes titinggalian tapi mah kasamaran Nyimas Haji estu saleresna pisan pirah kumaha lepat titinggalian Nyimas Haji jalan tos tenget kana rupina den Beni mun saurang deui mah duka sahan teu kena jadi yakinnya Beninya Ibu Haji Romlah naros deui leres Nyimas Haji kangen naon atuh mah ngabobodo geus kitu kumaha mani mun den Beni teh lulumpatan bari tulung-tulungan dina tenggakna aya orai astagfirullahalazim mengali doli mandi mah kitu ku si Supiah amanah Ibu Romlah emut kana kajantenan sarogena sareng badegan bisa jadi perbuatan kene si Supiah ibuna eta harita Benina terus ka mana cenah mani uka tu ajengan kumaha teh teu katinggal deui ka mana-manana tos kitu mah teh engah we nios di tampian mali mah bade ngupiakeun sinyang ge duwi ka teu cios kumargi mang paurkeun
udah Beni serem gila we nih orang yang coreleng. Nah atuh ari mah tos caket karo rompok bari karuwas sareng kapaur ku perkawis dan Beni kitu teu acan lipur. Atuh meuna karuwas sareng kasieun. Mapa benak sareng istri jangkung-jangkung dina angguan menira rapi nah keur saperos anu bari angkat midang sun. Eta istri teh ujung-ujungna roskeun ka emak. Garasentena tos nuntunan wajib ngora ka Mas Haji. Aduh sakadapan mama teh ngaros kaget kalayan ngahuleng. Anjeunna ngaroskeun kitu bari emak ka ajeuna anyar pinangi tepangnya namanya harita. Terus anjeunna sesentak ka emak urang ngangkeun ngintun wajib ngora ka dieu. Atuh kumaha teh diangkeun we jalan salaresna emak teh. Tadi anjing ngintun wajib ngora. Mali sampina ge ku Mas Haji tadi teh. Nah, abdi mah dari mana oge geus kitu kumaha? Barang Ibu Haji Romlah bari harita teh ngalirih ka mamajengan mulia. Carogena teh sedeng Mang Nawawi mat colohok bengong. Kawas anu memang tadu ngadon mata simeupin. Saparantos kumaha diangkeun ngintunan wajib ngora ka dieu anjeunna teh menilak-lak dasar nyalekan ka emak. Saurna teh sini teu gabeg pucus, ini tolol alamatan di kebo. Make dadaekan hana barang kirim ka Haji Eusleum. Aduh, punten we Mas Haji hapunten ajengan, ieu mah saur anjeunna kitu. Nah, minta dihampura. Oh, cek itu sok teruskeun atuh, saur mama ajengan mulia. Jelema kitu mah ontong kita mah dama teuing cenah raja jeung ratu, bari nage bobeureun naker. Sing teh nyaho ngaran si Romlah teh awewe gebleg. Awe tukang rambut kasalaki batur sakedeung deui duanana bakal jalengker. Pas kitu anjeunna ngarawut haneuh lajeng jaburkeun ka awak emak. Barang mah bade ngepurkeun taneuh dina baju sareng dina sinyang. Nari tinggal teh Gusti mah agung. Dina baju sareng sinyang teh tingkal hayap kalajengking sareng bawah kaur. Atuh umat teh sirikna kuriat ke koceak jerit mun ieu bari lompatan dugi ka emak blabu-blabu. Lengkap karo ropok terus nganggudaran baju sareng sinyang. Digentos ku sinyang nu ieu. Eta baju sareng sinyang nu tadi dikarayapan ku seungseureun dan diasupkeun kana hawu. Kersan pun incu nuju mirun seuneu atuh pun incu teh ngajerit deui. Cekna ni nyaritakeun kajadian dina perbuatanana ilmu sihir ti Ibu Supiah taksiran terus ngageremet ka Ibu Haji Romlah. Auzubillah min zalik. Astagfirullahalazim. Nah, si Supiah geus jadi iblisna teh. Saur mama ajengan mulia janten langkung-langkung miceceubna ka patilasanana. Tapi tos itu kumaha amanah bade cari-cari wae kitu. Cik atuh sumpingan tadi tuh kaki edeng kapan anjeunna parantos nyebatkeun insyaallah bade nulungan ka urang. Ngintos 2 dinten ayeuna teu acan ka dieu bae. Teu kitu matak naon atuh ngajurungan deui Nawawi sila nyusulan ki edeng. Kok iki wae masanes antepeun komo kitu manehna ngancam ka urang nyaritakeun kitu ka makni. Cek Ibu Haji Romlah ni barang ngabujeng deui ka aki edeng. Teh kelanan ibuna tumbuh nepi ka asar. Lamun tepi ka asar eueuh bae ka dieu, kajeun ama jeung si Nawawi rek ka ditu ka aki edeng. Sahorom dimatong diingkeng teh amanah langkung saya ayeuna wae ka ditu ngajurungan deui si Nawawi. Ios amanah matong ka ditu bilih papenak deui jeung si iblis. Hayo ke amari jalan pasampangan di doliman. Mun saena mah ayeuna mah ajengan alah. Ari tos aya nu sangmeung mah bade ngabantos kana salamet kasalamatan. Umawi maka dia teh nyaeta kitu maksud teh bade ngawartoskeun aya ancaman ti eta istri. Inilah selos anjeunna midamel hianat ka pamirsa ajengan sareng Kanjing Mas Haji. Makni muatan kana kasauran Ibu Haji Romlah. Oh, jungkan itu atuh nawi euy. Bejakeun kaki edeng bulu ka dieu ceuk kuring gitu. Malah halusna ina pisan kairingkeun ku nawi. Saur mama ajengan mulia akhirna ngajurungan Nawawi. Sedeng Mang Nawawi harita teu nemalan acan. Anggur ngahuleung ngarasa bingung ari teu ngagugu da puguh dititah ku dunungan. Ari digugu sieun papanggih deui jeung Ibu Supiah. Pamok kitu manehna tas mangih kariwas tina perkara awakna dibeulitan ku orai. Nubuktina mah ku jalan ditulungan ku aki edeng orai jadi efek. Pok Ibu Haji Romlah sasauran deui rupi bendu ka Mang Nawawi dumeh ngahulang bae. Kunaon Nawi anggur ngahulang kitu dititah teh lain jungjung ini. Teu ngarasa hariwang narek ditunggukeun heula nganu jadi nungan korban. Lamun sareng begitu mau udah sumut wungku nyaritakeun rek sama pait sama manis teh beureun Nawi. Ibu Haji Romlah teras nutup kabadegana di barung kurarai menimbul. Dicaritaan kitu kudu nunganana para mitra sadaya Mang Nawawi tuluy nyarita. Bu Haji sambung baralun teuing mangga di mujan kadinya mah sakumaha disangemkeun nawe ku Bu Haji. Nanging sila mang teh harus bingung we teh jumutnya badin teh sabiaku sih di Ibu Haji sareng mama aja ka sebat nungan abi.
Kalau yang abdi teh bisa nih. Hari abdi nyaosan kana pamulut kumaha kenya. Mang Nawawi kakara nyarita. Kumaha naon make jeung kumaha sagala ari maneh. Sieun kami ukur butuh ku tanagana wungkul Pak Anjeun teh. San situ Bu Haji yang bingung teh emang teh. Sok sieun Pak Amrok sareng eta istri teh lu mangkuk nang kajieu semua. Mangani mang pada dos pengalaman mana kasieun da anjeunna teh. Jadi kumaha tuh satu duina. Bu Haji Romlah naros deui. Saya mah antosan dugi ka asar we sakumaha disaurkeun kumaha macam-macam. Teh Mang Nawawi. Pok mamajengan mulia sasauran deui. Kitu we buna wayahna we urang tunggu nepi ka asar. Mamajengan mulia muatan kana caritaan ti Mang Nawawi. Itu naon kitu oge ngan omat kemanya di mana geus asar kudu buru-buru. Aki edeng susulan, ulah kungsi dititah deui ku kami atau ku amanah. Insyaallah Bu Haji. Mang Nawawi rada ngemplong di saluyuan kitu mah. Cek pikir nangke bisi minta diantir ka barudak bisa minta diantir ka barudak santri. Sabab tibada asar mah barudak santri karumpul kabeh di pondok. Ulit 10 menit sabada Mang Nawawi nyarita kitu. Itu disangka para wargi sadaya. Satungtung buku Ibu Haji Romlah sareng kumaha ajengan mulia menak deui pikagetun campur bingah. Mari cek pangimut andina asadina pangimpenan. Kurentang-rentang saurang wanoja ditegep pisan. Si horeng eta wanoja teh nyimas malati nu dipika mumut, dipika emut sareng dipika abot siang wengi. Ku Ibu Haji Romlah mitu sirikna siang wengi kapicangcang. Korejat Ibu Haji Romlah ngadem, lajeng sasauran. Di barung kurarai meni marah mai perkana ngaros bingah hutayah hinggana. Teu saking janten putra bade mulih deui. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuh geuning amanah nyimas ka dieu. Ibu Haji Romlah teh sirikna ajret-ajretan bakating kubing. Alhamdulillah nuhun Gusti. Kana kamurahan sareng kaasih ti Gusti. Saur mamajengan mulia sami ngaraos bingah sapertos janten garwana. Samalah Mang Nawawi ngadak-ngadak marahman. Syukur teh Nyai anaking kadeuleuh ibu hidup bisa datang deui ka dieu. Kumaha salamet geulis? Saur Ibu Haji Romlah teh sabar enggal anjeunna ngabagiakeun. Kanu janten putra bari nyerilik teh sirikna ngarangkul. Dimas, damang ucu. Harita teh para mitra sadaya ajengan mulia nyarita deui. Malah Mang Nawawi jeung Ilu tumanya bari ngojengkang reksa salaman ka Nyimas Malati. Tapi harita Nyimas Malati sakitu dibagiakeun ku janten Ibu Rama kalawan ku Mang Nawawi. Batane malan kanu janten Ibu sok sumawenten enggal munjungan. Anggur ngarandeg payunan teras teu keur saungah bari pasemon Nyimas Malati. Sabun micicib kanu araya dingan dilaksot sangadilak ka Mang Nawawi. Mang Nawawi nu tadina reksa salaman mundur deui, malah hate timbul kaget gila ka Ibu Haji Romlah, gila ka mamajengan mulia teras ngadila ka Mani. Mani kabawakeun bengong ku polahna Nyimas Malati. Sanajan sarerea ningali polahna Nyimas Malati kitu para wargi pikagete. Kami Ibu Haji Romlah mah tetep wae umangkeun kan janten putra. Da puguh kagungan putra nu hiji-hijina. Kacida di non reus alah batan kagungan naon. Ibu Haji Romlah sasauran deui bari ngagelenyu di palar nu janten putra kersanya kata. Nyimas kunaon ucu anggur ngajanteng wae di luar. Kapan teh ibu inung hidup nu mikanya mika deudeuh ka diri hidup. Yap Nyimas ka dieu ibu sono tong make asa-asa tong make sieun-sieun. Ibu ge moarek ambak dume hidup eueuh nu balik-balik. Hade goreng oge hidup teh anak ibu nu dikandung ti sabulan nepi ka 8 bulan ka 10 gelar kadunya. Menang ngaberejelkeun ibu kasalahan sakitu mah ku ibu moal burung dihampura geulis siap buru-buru ka dieu kadeudeuh ibu. Kunaon hidup teh anggur baeuna can aya pangakuan ti ama. Sok atuh amanah geura aku si Nyimas teh kalayan hapunten ku dihapunten ku amanah. Saur Ibu Haji Romlah. Ngolo Nyimas Malati kawas kabudak leutik kalayan miwarang diangkeun ku maajengan mulia. Sanaos mamaajengan mulia ngaraos kaget sareng curiga oge ningal janten putra kitu enggal diangkeun geuleuina ka. Nyimas siap geura unggah Nyai anaking ucu. Gua mah moal burung dirau di pangku, moal burung dihampura lahir batin kalawan ama moarek musik-musik kula mani. Ngobah-ngobah macan turu. Nu artina moarek teh nyokelan kasalan hidup anu katugang-tugang. Hidup teh anak ama jeung anak ibu. Saur mamaajengan mulia. Sanaos harita para mitra sadaya. Ringkes tapi jelas aya kasauran sareng pangangkeun kitu ti Ibu Haji Romlah sareng ti mamajengan mulia.
keur Nyimas Malati lain buru-buru kalawan nulungan kan jadi inung bapak malah celeketik seuring ngahihi. Dipikir-pikir ngadengi omongan anu aya di dieu bet kawas anu daleur kawas nu ngarimpi. Para mitra sadaya memang harita teh tuluy Mas Malati nyarita. Teu pupuguh ngaron ngaku-ngaku anak sagala. Ieu Romlah mulyana. Ieu mah anak anjeun lain si Malati baheula, si Malati ayeuna. Si Malati anak anjeun mah ti kamari keneh geus eueuh, malah moal datang-datang deui ka dieu. Nah, anjeun ka samaran ka bina-bina teuing atuh. Cek Mas Malati matak ngajadikeun tambah kaget. Jeung reuwas nu araya kalawan harita Nyimas Malati unggah ka teras. Raketek baud meuni baketut hasim. Beungeutna semugeuneuk lir beusi atah beuling panon duluk dila kawas pikasieun. Atuh Ibu Haji Romlah nu tadina ngarosono palaya engal-engangkeun oge. Akhirna ulur-uluran semusieun. Kitu deui Mama Ajengan Mulia ngojengkang kagigireun Mang Nawawi badegana nu keur ngajengjen teu beda ti arca. Bari colohok mata simeuteun. Ari Mani nu keur nganyang ka Ibu Haji Romlah gawena ngalaleper beungeutna pias sabab sieun ningali sorot panon Nyimas Malati. Kumargi Mama Ajengan Mulia curiga kana polah Nyimas Malati keletis Mama Ajengan Mulia haharewosan ka badegana. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Kumaha atuh harewosna harita teh Mama Ajengan Mulia teh. Nawi kancang teh ama kiedeng jalan ka tukang. Saur Mama Ajengan Mulia. Harita Mang Nawawi ungguk bari malik nu maksudna marek nyusulan kiedeng jalan ka tukang. Ngan teu kebat sabab Nyimas Malati siga nu surti gancang ngageroan samu nyentak. Nawawi, rek mana anjeun? Cicing anjeun teh. Dikira kami teu ngadenge, dikira kami teu nyaho kada maksud anjeun. Jawab, rek mana maneh? Nyimas Malati merong kana beungeut Mang Nawawi. Baye Nyimas balik jelong. Nyimas Malati nyentak bari molotot. Atuh Mang Nawawi para mitra sadaya mending ngarempod kitu deui Mani ngarenyag. Het Nyimas Malati kana opieun dina meja nu bade dileut teh aku Mama Ajengan Mulia. Geus kitu kojengkang ngadeuketan kana meja. Disangkana mah nu sejen marek ngopi wajit. Ngora aturan Mama Ajengan Mulia pangirim Mani. Lah atuh gelas nu dieusi ku cai kopi ting wajit ngora teh dibabuku leungeun. Kebro gelas jeung pisin ancur. Belingna harita teh paburantak. Cai ngabayabah dina teh ciri hil Nyimas Malati seuri. Pantong nunuran mulyana. Ayeuna anjeun bari nyieun poe panungtungan. Nyimas Malati seseuria deui bari ngadeuketan Mama Ajengan Mulia. Nutos meped kasih si temokan. Kumargi Ibu Haji Romlah ngaros hariwang kudu kanu janten caroge. Anjeunna nyirilik maksudna bade ngagusur Mama Ajengan Mulia bade dicana kalebet. Tapi Nyimas Malati rikat manehna nongtak panangan Ibu Haji Romlah teras digeuweungkeun ka gigir. Atuh Ibu Haji Romlah ngarumpak Mani. Kedebut Mani labuh nyel tos kitu mah Ibu Haji Romlah janten nafsu. Ceuk emutanana pasti polahna Nyimas Malati kitu teh kasandingan ku setan atawa disihir ku Ibu Supiah. Pati lasanana Mama Ajengan Mulia. Hei iblis, setan, nyingkah sia. Kurang ajar temenan siang ngadon surup sumalinung kana ngaraga sukma ngeusian araga anak aing. Ulah nyingkah si setan durjana. Saur Ibu Haji Romlah nyeusilan. Kana kanu ngaraga sukma kana kurungan Nyimas Malati. Nya aing iblis aing dadami. Tapi moal aya nu wani nyingkahkeun ka aing deuleu. Sia ge ayeuna ku aing rek dicekek deuleu Romlah. Tapi aing hayang ngaruksa heula bana-bana nu aya di dieu deuleu. Nyimas Malati asa tamah ngaco jeung basa-basana kasar kalawan harita. Meja jeung kursi dina teras dibabet-babetkeun. Manisi ganu hampangeuna keur marmer kuat kabeulah kabantingkeun kana tembokan. Gebro kaca dipeupeus-peuskeun. Atuh puguh Mama Ajengan Mulia nu tadina ngarasasieun jeung geumpeur teh. Ku ayeuna jadi malik nafsu, ceuk we kana gagang sapu nu maksudna bade neungeul. Cek emutananakeun bae da ieu mah lain neungeul nu jadi anak tapi neungeul setan. Hiuk gagang sapu dibabukeun ti tukang. Tapi Nyimas Malati siga nu boga panon ti tukang sakilat malik bari ngarawel gagang sapu. Peletok gagang sapu meuni jiga nu rangu dipicas-picaskeun jadi tilu. Peleuwer dibabetkeun kaburuan. Si lilik Mang Nawawi nyirilik ti dituna marek bebela akan jadi dunungan.
Gabrug Nyimas Malati dirontok ti tukang bari ngagero ka mamajengan mulia. Mama, ngaringkus mama enggak? Cek mamaan cek Mang Nawawi bari paguh nangkep awak Nyimas Malati ti tukang. Kalawan geus teu mikirkeun kana karagam, acan ge mamajengan mulia kalebet maksa nerek nyanak tambang kanggo ngaringkus Nyimas Malati. Mang Nawawi geus ngakedebut manten ti bebeut kaluar sabab Nyimas Malati ngagibingkeun awakna nu keur ditangkep ku Mang Nawawi. Nanaonan sihat? Ngadon boga lepakan dina taneuh kawas jelema teu hideung deuleu. Rekes malih diburuan tapi sia di imah budayut. Mata kali jadi lalaki montong ciringih kumaha ditungkap tangkep kana ulin muhrimna. Bari kami geus boga salaki kanu kasep si Raja Tuyul. Sok anjeun rek nurutan jelema itu si Mulyana anu gugulingan dina taneuh atawa anjeun rek dicekek. Nyimas Malati menyaasa suka nemongkeun lalewana. Bari malik deui ka mamajengan mulia nuju ngaleper. Sedang Mang Nawawi gentak harita teh ngorejat hudang. Terus ngaberembeng lumpat teh sirikna ti babaranting nu maksudna rek ngabejaan Aki Edeng. Harita Aki Edeng keur ngarariung ditepas jeung Cep Beni Katut Rizal. Sangalah Sarji jeung Mang Sapnan ge araya. Tayalian Aki Edeng rek marengan Cep Beni maksudna rek ngadatangan mamajengan mulia. Sabab Cep Beni keukeuh menta dibarengan ku Aki Edeng. Hayang nepungan mamajengan mulia. Kalawan rek menta dihampura para mitra sadaya. Rek nanyakeun perkara Nyimas Malati. Barang tutas Aki Edeng cacarita gurutak Mang Nawawi datang meniharuha hareha. Ambek kana ngahegak matak pikahari wangi nu biatangan. Nepi ka Mang Sapnan gentat ngorejat sarta nanya ka Mang Nawawi sedeng anu sejenna mah ngadon ti polohok kaget ningali polahna Mang Nawawi ti buburanjat ungah katupas. Aya naon Mang Nawawi? Mang Sapnan mencerong ka Mang Nawawi. Nuker diuk dihanap di barungku ambekan rengha peranyu. Asemu capek harita Mang Nawawi nyarita pitatag balabab-balabab teu puguh ka hartina ku tina bakating leuwas jeung capek da puguh lulumpatan bari diudag-udag ku kasieun. Bener, betul ayah itu ayah mama tema Mang Nawawi sararea pada kaget pok Aki Edeng nanyakeun ka Mang Sapnan. Kunaon jeung si Nawawi teh Sapnan? Ku dewek mah jeung aja ngomong. Kateuing baba da teu puguh ka hartina ngado nyebutkeun maung, yang nyebutkeun bedul segala. Kumaha? Bang jeung eta teh kabibul. Saha nu kabibul teh? Aki Edeng geus mimiti saliwang. Angger buka kolote. Sabila saliwang ka mana karep. Lain kabibu tapi Mang Nawawi teu puguh nemalanana make nyebutkeun aya badul jeung maung segala. Mang Sapnan nyarita rada tarik semu keheula. Baru kaya maung. Di mana ya maung teh Nawawi? Aki Edeng nanya bari semu kaget. Lain maung sih tapi itu aya Nyimas Malati sih. Ngamuk di situ. Tema Mang Nawawi sanajan teh tatagu sararea geus kaharti maksudna Mang Nawawi ngabejaan ka yen aya Nyimas Malati sawalah ku Aki Edeng ge kadengieun sabab rada tarik jeung nampu. Panggilnya dewek Nyimas Malati ngamuk. Aki Edeng nanya deui, "Bener Nyimas Malati ngamuk sih di bumbuan di kali itu jeung kuring?" Tema Mang Nawawi bari jeung ngenyang leungeun Aki Edeng. Panggilannya sia montong ngenyang leungeun sagala dulu. Lamun si dewek lamun tiga golodog. Kira dewek rek diikat di layeun, moal hade bubuh bulan dieu. Monggo anti tadi rek kaji itu jeung si Aden ye, kena wajah dong. Cek Aki Edeng bari ngoloyong ka jero rek nyokot iket di kamar. Mang Nawawi emot kenana ka abdi. Cep Beni nanya sabab ti barang Mang Nawawi unggah teu ngareret-reret acan. Kitu sotenan lain lengus tapi bakat tingku geumpeur jeung reueuh. Aduh, kudu teh Aden, aduh panjang teh si Aden. Mingkal san Aden aya di dieu. Cek Mang Nawawi geus rada teger. Kupingan teh aya Malati. Rada sadeng sih nanging sumbing-sumbing ngadon terasa ngamuk sih. Aja baru bos, meja sareng kursi. Di payung dibabet-babetkeun. Kumang dirontok ti pengker kalah ngabawetkeun. Aduh bang teh jamu ka buluan. Lajeng ngancam ka mama sunah di. Bari ikhlasan, aduh. Mau mang enggal we ka dieu mun disiring ti babaladi sih. Maksudnya mun jangan ieu aki sareng di jalaran sini. Usahana semua teh wan gitu. Malah kamari mangke pada dos ting musibah sareng mamajengan upada malahan istri nanging isani si Mas Maladi. Alhamdulillah mang sareng mama sareng katulungan ti aki. Cek Mang Nawawi ngajelaskeun saperluna. Bari hate mah geus teh sabar hayang buru-buru balik deui ngiringkeun Aki Edeng. Sabab hariwang kudu jadi dunungan inggis geus ditanasa ku Nyimas Malati. Sedang Aki Edeng meuni aya kulang helang aya naon teh para mitra. Gila pisan
atuh Mang Nawawi nanyakeun deui ka Mang Sapnan. Dan sananjing naon heula atuh aki dieu mun dilami pisan gini. Mang mah liwang ku mama sareng garwana we mangka ning nama Nyimas Malati sakitu amuka-mukanana su. Nya keur naon atuh kolo teh nya mun asa hararesinaker salilana ge diikat atuh cek Mang Sapnan. Semun keheul bari ngorejat nangtung tuluy ngagegero aki edek. Bah, uru atuh aya kuleledan akernya. Mang Sapnan nyarita tarik. Kabeneran aki edeng norojo sarta nyarita Malik ambek ka Mang Sapnan. Hari lain kunaon sia Sapnan ngadon cocorowokan kawas kanu bonge we deuleu. Manggelanan si aing teh da moal bumi teh. Nambah dilu Nawawi. Cek aki edeng Jut Mang Nawawi jeung sejenna taruru. Samalah Mang Sapnan jeung Sarji tarurun rek marilu ka mamajengan mulia. Jut aki edeng turun ti paneuri ka karaoge ngalengkah. Bari batur magis aya kana 4-5 lengkahna. Ari aki edeng ngagegero Mang Sapnan. Sapnan manggelanan atuh deuleu. Aduh ampun eta kolot aya naon deui cenah aya naon abah. Mang Sapnan terus nyampeurkeun. Lain ai badudan dewek ka mana euy? Sok sintingaleun ni campian. Mangkaning dewek sok hayang uduh deui. Gusti Maha Agung. Ari eta nu keur dicetekel ku leungeun kenca lain badudan. Ya iya kayeuh. Ieu juga gawa ku dewek. Mun ngomong atuh sia badudan. Aing mah ya wae. Aki edeng serius sorangan. Bari bujur disada nyeprot. Atuh Mang Sapnan ngabalieur hati mah ngarasa keuheung jeung hayang seuri ku lalampahan jadi bapa. Atuh henteu aki edeng teh geus nyedak kapikun. Umurna leuwih ti 70 taun. Geus kitu mah bring arinit harita keneh. Saden aki edeng leumpangna ti paneuri da sagancang-gancang ge leumpang aki-aki. Harita Nyimas Malati ngabut-ngabut dahareun di kamar makan. Sangu jeung bobokona dibalangkeun ka tengah imah. Atuh sangu meni acak-acakan kitu didengina di bedolan jeung wadah-wadahna. Tina jero lomari makan meni paburaset beling. Hari jeung piringna jeung sangku wadah angin hancur burakrakan burantakan. Sirilik Nyimas Malati ka tengah imah. Terus satu para mitra sadaya ka mamajengan mulia nu keur nyempo di juru. Hari Ibu Haji Romlah jeung Mani ngayok-yok we ala neprok dihanap dina balik panto cikikik Nyimas Malati seuri bari sagala dibabetkeun sagala disepak. Kamana bade gamaneh si Mulyana? Ku aing rek digorok sia. Digorogot pupundakanana itu si Romlah. Ngadon ngaheujeun dina balik panto bakat minggu sieun dicekek ku aing nya. Moal bakat dicekek Romlah sabab ngadaguan heula panutan aing nu kasep. Si Raja Tuyul, si Mulyana keur babacaan pek atuh. Rek baca naon si Mulyana? Aing moal sieun masing rek maca ayat kurdi oge. Rek maca jamsin da moal mundur aing mah. Nyimas Malati. Ayat kurdi. Maca Yasin disebut jamsin. Dasar Nyimas Malati kiri kasaningan ku ieu para mitra setan dah. Nyimas Malati nyarita beuki kasar ka mamajengan mulia. Make jeung wani munah maneh sagala. Da puguh nyarita nama lain Nyimas Malati. Asli tapi yakin Nyimas setan atawa juring anu sumalinu. Ret Nyimas Malati ngareret ka Mani ngadeg-deg kawas muriang panas tiris. Harita Nyimas Malati ngadeuketan tuluy nanya. Anjeun teh ngaran si ni teh anya? Laras Nyimas. Tema Mani teu tatag jeung teu wani tangga. Kami lain Nyimas deuleu. Sakedeung deui anjeun bakal dibawa ku kami rek dijieun gunal. Rek dijieun lanjang ku kami, pula ngaran setan indung kami. Nyimas Malati nyarita teu boleh jeung seuri miasa suka bari kek nyekelan kana tak-tak Mani. Uguh Mani ngalenyak preuwas nu lain dikira. Aduh, ampun Neneng, ampun mama ulah diganggu gelis. Ampun Neneng, ampun. Mani nyuuh bari awakna ngadeg-deg leuwih-leuwih ti muriang. Diganggu mamoal, ngan pasti anjeun bisa nasibkeun jeung si Romlah. Sirilik Nyimas Malati asup ka urut kamarna. Gek diuk dina jojodog toilet tuluy ngintengan beungit. Bukna disingklakeun ka tukang luk tungku tapi teu lila tangah deui mencrong kana kaca toilet siga nu nyidik-nyidik rupa beungit sorangan. Red kana alat-alat kacantikan belewer-berewel alat-alat kacantikan dibaledog-baledogkeun kana temokan. Boto-boto jeung peles alancur. Korejat nangtung sirilik ngadeuketan kana risbang geus kitu angel jeung guguling dibalang-balangkeun ka tengah imah. Kasur jeung seprena diaut-aut di korowotan nepi ka kapuk-kapukna amburadul. Lamun aya nu ningalikeun mah dina polah Nyimas Malati harita teu beda ti jalma nu owah dadak-dadakan. Panon buringas untuk kekerot matak pikasieun. Tulila di kamarna sirilik kaluar deui kebat ka tukang ngancurkeun paparabotan nu aya di dapur. Harita aki edeng jeung nu sejena ka kara tepi
Kalacat sarere arungah nuturkeun Mang Nawawi barang bus kasampak Ibu Haji Romlah nuju ngayok-yok ke bari nangis. Itu di makni inghak-inghakan ari mama ajengan mulia nuju ngadeg raraina pias konea siga nu taya getihan. Sirilik Mang Nawawi nyamperkeun sarta nanya rada harewosan. Mama, kamana ieu maksudnya? Cek Mang Nawawi bari luak ieu. Sedeng mama ajengan mulia teu ngawaler ukur tutunjuk kana lawang anu ka dapur. Ngamuing yo kaca mun alancur kieu. Jeung ieu angel jeung guling pabalata. Waduh. Nah, Nyi Mas malah tinggal lucak bener-bener sabna. Kamana ieu si Nyi Mas teh ajengan? Cek Aki Edeng ngajenghok kalawananya ka mama ajengan mulia. Sedeng nu nemalan Mang Nawawi ngaharewos bari tompokeun kana ceuli Aki Edeng. Saudara mama mah dipengkel lagi. Baru kaya di tukang. Sabdan sali gajangannya. Gajang gajangan jeung Nyi Mas di bawah keluar. Udah jauh di dia dulu. Kuy lain jaga kuluan. Aina Jan Beni jeung Rinda cicing di luar belah wedan ngajaga bising Nyi Mas malah ngejat. Cek Aki Edeng ngatur siasat. Ngatur kamangsapnan jeung Sarji kudu mawa mama ajengan mulia jeung Ibu Haji Romlah. Sedeng Cep Beni jeung Rijal kudu ngajaga di luar di belah wetan. Kalawan teu hararese harita mangsapnan gancang aja keluar ka mama ajengan mulia. Jeung ka Ibu Haji Romlah kitu deui ka makni. Nu kaayaan makni meniramoh poe ampir-ampiran teu bisa ngalengka. Kitu deui Cep Beni jeung Rijal kaluar ting koreleng ka pongpok gedong belah ti wetan. Ari Aki Edeng harita ngoloyong maksud marek nempo Nyi Mas Malati. Kakarege Aki Edeng tepi kana lawang anu ka dapur. Kabeneran harita para mitra. Nyi Mas Malati ngaliuk ujung-ujung cerit Nyi Mas Malati ngajerit siga nu sieun ku Aki Edeng. Bari tembus Nyi Mas Malati lumpat jalan ka tukang. Kawas kuda kabur abret-abretan katingali Nyi Mas Malati lumpat pelenyang Cep Beni ngudag pareng katingalieun ku Aki Edeng Cep Beni ngudag atuh Aki Edeng ngagero gegerewekan. Aden Deng Beni ulah diudag aden muli deui aden ulah diudag. Aki Edeng cocorowokan oge teu ditoli. Cep Beni terus ngudag Nyi Mas Malati bari manehna ngagegero. Mas yuk Kang Beni Mas. Yang Rijal engajan Beni bujengan aden. Saur kencek Aki muli deui kitu bilih cilaka. Aki Edeng nitah ka Rijal sangka nyusul Cep Beni. Pelenyang Rijal lumpat meniteu sirikna ti babaranti bari cocorowokan ngegero Cep Beni. Tapi Cep Beni lumpat kalah ka bukit tarik teu ngareret-reret acan. Buka teu ngadengeun para mitra. Buka ngahajah hayang newak Nyi Mas Malati. Sanggeus rada jauh reg Nyi Mas Malati eureun sarta kilek mali. Panon melong ka Cep Beni nu rek newak harita. Nyi Mas Malati nyolodorkeun leungeun ka hareup di barung uhun tu kekerot. Barang Cep Beni geus rada deukeut anu kira-kira 10 meter deui, Nyi Mas Malati niup bari leungeunna dikahareupkeun siga nu nahan. Nyi Mas Malati niup dayagdag para mitra Cep Beni ngadayagdag terus ngacungkel ka tukang, peledag sirahna kana batu sisi gawe. Cep Beni leng-lengan lieur teu puguh titingalian, lai tina sirah getih ngalai maseuhan puluh. Sedeng Nyi Mas Malati terus ngejat duka ka mana losna. Puguh Rijal deui lain ruas lain heureuyeuyan, disangka nama Cep Beni teh bejad sirahna. Beni Rijal ngagero bari muru breh katingali sirah Cep Beni boroboran ku getih. Geus kitu mah regeyeng Cep Beni dipanggul terus dibawa ka mumi mama ajengan mulia. Atuh nu araya kabeh rareuwas nepi ka Ibu Haji Romlah ngarumpuyu. Eukeur mah eukeur kareuwas tadi can lipur. Aina katumu ningali Cep Beni dipanggul ku Rijal bari getih maseuhan sakujur awakna. Astagfirullahalazim. Mama ajengan mulia istighfar. Nawi amparkeun samak di jero. Mama ajengan mulia miwarang bade gana ngamparkeun samak. Sirilik Mang Nawawi ka jero bareng ngamparkeun samak di tengah imah. Kalawan Cep Beni digolerkeun dina kaayaan teu sadar. Urutak Aki Edeng unggah samalah aya sababaraha urang tatanggana mama ajengan mulia nu arunggah pada nanyakeun kajadianan. Masya Allah. Dari tak wajen maya ku bejegongnya akar dicari kulah ngabadi ku kekeh we. Iku mah keun Jan Beni daden. Aki Edeng ku waktu harita make reuwas nanyakeun ka Rijal. Bukan kumaha keun kieu mun katinga Beni terus ngajungkel we. Tema Rijal sajelasna. Hari si Nyi Masna terus ka mana cenah? Terus lumpat juga ke mana ya? Tema Rijal geus kitu Aki Edeng minta cai herang ka Mang Nawawi. Kalawan teu leleda harita Mang Nawawi nyokot cai ti dapur di wadahan kana baskom. Harita Aki Edeng ngajian cai sebrot sirah Cep Beni nu tatu di bura.
tuluy ditungkup ku dampalengin kenca dadak sakala nu tatu leuwih deui getih na ge saat nyah Cep Beni beunta terus muniang hudang. Age mut age Aki Edeng nanya bari mencerong kana beungeut Cep Beni. Muti tema Cep Beni terus ningalian baju pinuku getih. Nah atuh ajen teh mani teu noli pisan sakitu ku Aki digegero kalawan dicarek ulah terus mudag Nyimas Malati. Geus kajudi diri ajen bakal cilakana. Sanes teu noli kimung duka kumaha watekna abdi hoyong mudag we. Samalima karaosan mah leungeun abdi teh anu ngenyang. Tema Cep Beni luk tungkul. Teu nyarita deui henteu sakumaha lila Ibu Haji Romlah tos sadar ku anjeun tanu tadi ngarumpuyuk sote puyeng bumeh ningal getih dina sirah Cep Beni. Tah ayeuna geus kieu kumaha Akina? Aduh tadi Aki geus pamprok jeung si Nyimasna lain gancang ku Aki babu. Atawa kaluarkeun ilmu Aki keun bae masih nepi ka manehna aja lagi tibatan ki manyiksa ka sarerea. Pokokna mah ka abdi jeung kanu jadi pamajikan malaur di dapur aya bedog jeung arit matak naon sabat sukuna sugan buntung sukuna saur mamajengan mulia nyarita mah kaliasan cariosanan malah mah nganahakeun ka Aki Edeng. Ai kunaon ari ajengan kawasan tukangna bae kana zikir kawas nu tara ngucapkeun istighfar make cumarios kitu sagala meuli asa kata lanyuran teuing ieu ajengan. Upami numutkeun cik hawa nafsu mah Aki teh nya kitu lamun kongang mah geus hayang notogkeun bener-bener ngan sahana nu ditotogkeun atawa dipahala da lain ditotogkeun atawa mahala setan sarua jeung mahala ka anak sorangan setan nu ngancik kana kurungan Nyimas bah moal bae hanya geus aja pasti diri Aki ditewak kudu wajib kadangkala Aki dihukum sabab mahala jalma nu teu sadar mangga we lenyepan ku ajengan namun kaduhung lamun Nyimas janten korban. Ieu ajengan Nyimas Haji maksud Aki ge lain kitu nu disebutkeun Aki rek nganiaya jiwa Nyimas lain ngan maksud Aki hayang beunang ku jalan jeung ngagunakeun kakasaran kalawan sing nepi ka Nyimas Malati sadar deui tak kitu cek Aki Edeng satengah nyekseukan mamajengan mulia. Geus kitu makhluk mamajengan mulia melenguk teu sasauran deui. Atuh nu sejena saurang ge eueuh nu nyarita estu simpe kawas gaang katinca. Teu lila Aki Edeng nyarita deui. Mangga we lenyepan ku ajengan Aki salah nyarita kitu. Ampura we kiru mau simkuring kaliasan dipikir kadinya nama. Memang simkuring kacida salah na kacida dosana teu puguh-puguh ngadonita mahala akan jadi anak. Dan memangnya anak simkuring teu sadar saur mamajengan mulia. Name kaemut kalayan sanuk-sanuk mulut dihapunten ka Aki Edeng. Kalayan dina sasauranana rada tarik tur ngareneng sareng Aki Edeng. Aduh puguh we majak dosa masa jabati gitu pasti ajengan bakal diringkus kuno wajib. Geus sidik itu mah teu sadar kasandingan ku setan atawa ku jurig jarian. Hayo ngajodi pahala. Samodel kieu ajengan. Upami teh mah aya jalma nu kasaromahan atawa kasandingan ku jurig jarian. Kurang disiksa majarkeun lain nyiksa jelmana tapi nyiksa setana atawa nyiksa jurigna. Bohong ceuk Aki mah jelma nu kitu teh ngomong teh. Geus yakin nyiksa ragana setan mah moal nyerieun malah pasti moal karasa-karasa acan ku manehna mah. Yaitu mangaranna ge setan teu katingali jirimna ku urang. Hanya geus cilaka atawa tepi ka tatuna na moal ngarasa kaduhung na moal jadi tungtutan di akhirna. Contohna sarupa deui samodel urang ninggalan jelema nu owa. Kapan disangserikeun ku batur ge? Ceuk batur geus sidik jelema owa hayo dilawan atawa disiksa. Aduh nu owa bedana jeung nyiksa ge sarua jeung pada-pada teu hideung. Da ieu ge samodel Nyimas ajengan. Ku ayeuna kieu jane telakeun teu sadar. Da lamun sadar mah moal nya teuing make wani ngaruksak, wani ngalawan nyisia ka ajengan jeung ka Nyimas Haji. Teh malah Aki Edeng asa beuki tandes nyaritana ka hareupeun sarerea babakuna mah ditujukeun ka ajengan mulia. Geus kitu sen Ibu Haji Romlah calik nangiseun nyaketan Aki Edeng terasa sauran. Janten kedah kumaha atuh Aki salajengna? Ai maksa Nyimas Haji kumaha? Aki Edeng malik nanya bari ngareret. Sumuhun maksa da mati kamar ieu ge supados pun anak tiasa mulih deui bari kaayaan salamet sareng sadar. Yeuh Nyimas. Di kamar ieu ge Aki teh rek ngalaksanakeun kana pamunuti Nyimas Haji sareng diajengan. Mung Aki teh kabujeng ngarawatan ieu Cep Beni sareng rerencanganana.
Anjurnya hampir-hampiran teka tulungan Cina pasal patepang sareng Nyimas Malati sauran teh. Dina tanggapna Cepeni sareng dia tanggap dari Rijal aya orai nanging sabada katulungan ku aki orai teh jantan pacut. Tah kamu si badan eta tumiba kaden Beni sareng kaden Rijal. Keuna ku ilmu sihir syariatna di Tuang Putra. Nanging Tuang Putra ge aya nu miwarang deui nyaca kudu ngarawatan anjeunna teh teh. Cek Aki Edeng pok mamaajengan mulia neme sasauran deui. Jadi kumaha kira-kira anak kurim deh bisa katulungan ki perkawis Tuang Putra insyaallah ku Aki bade ditarekahan. Nanging langkung ti payun Aki kedah marukeun heula ilmu nu ngarawatan Nyimas Malati. Margi satungtung eta istri nu ngarawatan Nyimas Malati teu acan kaperlukeun mah ilmuna tetep we kitu kene. Nu hartosna mah Nyimas Malati mah kumaha nu ngarawatanana kitu tak kersa ajengan. Pama kitu mah engakeun we atuh eta istri nu kengingkeun ku Aki Wios nu ngabantosna mah. Urang kali santri jadi moal burung kersaeun malih masyarakat di dieu ge piraku teu ridul ngabantos. Saur mama ajengan mulia rupi anu teu sabar margi ngageremet kanu dolimna kanu janten putra. Insyaallah sangem Aki ge bade dilaksanakeun. Nanging moal tiasa ayeuna kersa ajengan. Iraha atuh ki terus mama ajengan mulia lajeng Ibu Haji Romlah Mairan tumaros. Mun kinten-kintena iraha Aki saya nama tong dilami-lami bilih pun anak teras ngejat kanu tabi. Rupina mah wengi anjing we Nyimas Haji dangdos wengi anjing Aki di dieu. Sareng barudak mung wayahna masyarakat nu aya di dieu kedah diwaltosan supaya dina wengi anjing ulah karulem teuing. Mali pamagetna mah sing tiasa dilaluar kitu. Insyaallah ke ku kinawawi sina diwartosan sadayana saur mama ajengan mulia lajeng nyauran badegana. Nyawi cing ka dieu sakejeung euy. Si Lilik Mang Nawawi nyamperkeun gek diuk gigireun Aki Edeng. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para mitra kaum dangu harita atuh tuluy Mang Nawawi nyarita baya pikir naon mama dang ke pasosore kabeh masyarakat nu aya di dieu bejaan supaya dina beuting isu kula sarere teuing kalawan lalakina sina kalaluar kabeh bisi aya nu nanyakeun mah bejakeun urang ngepung dolim ka anak kuring kitu geus sakitu we perlu nama ngan ayeuna mah wayahna beling-beling jeung nu sajena bersihan. Kade bersihan beling-beling ulah lalawara bisingkat incakan. Hari dina teras geus dibersihan. Sibaran terus dipayun mama mari korsina ge terus dibereskeun. Mung mejana we marmerna jalanan beulah mah. Cik punten atuh marali heula calikna kapayun ke di dieu bade diberesan heula ku kinawi. Saur mama ajengan mulia miwarang ngaralih calikna kapayun. Sarerea narangtung meh bareng. Sen mah urang amparan heula supados caralikna ngariung. Calik dina korsi mah moal tiasa kacalikan ku sadayana. Tanya meninggi ngampar sama ibuna. Saur mama ajengan mulia. Atuh harita Ibu Haji Romlah nyanak amparan ti kamar bar diamparkeun dina teras. Kalawan sararea gugek dari yuk ngariung. Ari Mang Nawawi terus beberes di tengah imah. Samalah sarji ge mantuan nyapukeun beling paburanta. Kitu deui para mitra di kamar Nyimas Malati jeung di dapur diberesan. Beling-beling ku sarji digunukeun ku sapu tuluy diwadahan kana carang karunta. Nepi ka beresna kabeh atuh tehelna ku Mang Nawawi jeung ku sarji dipel nepi ka bersih. Geus rengse beberes sarji ka hareup gek diuk digireun mangsapna. Sedeng Cep Beni keur cacarita kapayuneun mama ajengan mulia kalawan disaksian ku nu sejeng anu mana harita Cep Beni sanuk-sanuk mentali hampura ka mama ajengan mulia jeung ka Ibu Haji Romlah. Haru masakeun salah gampang nyieun tindakan nyerenkeun jadi pamajikan. Bari nu disangka mah tayalian sarji bener-bener eueuh kasalahan naon-naon. Sajabati kitu Cep Beni make janji di mana Nyimas Malati bisa datang deui. Bari kayan salamet trek neruskeun rumah tangga samodel anu katukang-tukang. Nanging kangge mama ajengan mulia teu tiasa nangtoskeun baris nampi atana pingpirna Cep Beni. Aya maksa drek neruskeun rumah tangga jeung Nyimas Malati. Mung mama ajengan cekap ngawaler kumaha ke bae jenisna. Atuh daekeun bae Nyimas Malati dibalikan deui pasti manyang rumah tanggana jeung Cep Beni. Dina henteu daek dibalikan tangtu kana terus papisahna.
rasa nyerelek na waktu nyaho-nyaho geus nincak kawanci asar harita geus kareung ku sararea soranu azan di masjid. Alhamdulillah ningtos asar deui mama teh cek mangsapna. Ya geus waktuna asar geuning saur mama ajengan mulia bari ninggalkan ajam. Dua turang ngareuyeus asar malah bah mangsapna ngajakan balik bari ngareret ka Aki Edeng. Nukur tungkul bari ngalepus ulun sedang harita Aki Edeng keur setengah ngalamun ari katamah-tamah salah reung. Ari si lain ku rupa-rupa teh asapna. Rek naon-naon jol-jol ka pasar kawas boga duit we sia. Cik Aki Edeng. Oh lah kitu pun bapa mama lah. Sesanggem laun lepat kadanguna ari tarik majarkeun sesentak. Adanya kitu nu geus nyedek ka pikun majang sapnan. Saur mama ajengan bari mesem. Lain rek ka pasar abah urang ngeureuy balik sabab geus asar. Cek mangsapnan rada tarik. Oh, ayo atuh da geus burit. Pamajikan lain bisi ngadap-adap deui. Mun eta mah kitu we keur sajengan insyaallah enjing pasosodeun ka dieu deui. Ayeuna mah bade unjuk permios we ka sadayana. Atur nuhun atuh pipunten we enjing mah ulah gantos dibujeng deui ka ditu. Ku abdi diantos pisan. Insyaallah mugi-mugi we. Umur aki sing tepi ka dinten anjing. Hayu atuh Sarji urang balik euy. Cek Aki Edeng ngajakan balik ka Sarji. Bios atuh yang Sarji masih di dia we laki ngarencangan ieu cepeni saurna teh bade kulem di dieu saur Ibu Haji Romla. Jadi lain ari di dieu kitu Sarji? Aki Edeng nanya ka Sarji. Rupina bade di dia we laki jalan ieu ka cepeni cenah paling direncangan cenah kitu. Jadi naon kumaha atuh Sarji manya jadi enggak jawab atuh. Ditanya maneh kalau ngajawabna ieu nya Haji. Ulah mana yang di dia mohon bade di dia we laki. Oh pek wae atuh marang atuh ka sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waler mama ajengan mulia bari ngadeg. Jut Aki Edeng jeung mangsapnan anakna tarurun tuluy ngaleos rek baralik deui ka imah. Cunduk kana waktu ningang kana mangsa nitiwan cinu mustari nincak mangsa nu sampurna. Janji nun teu jalir isukna wanci bada magrib di bumi mamajengan loba jalma awewe lalaki ngarariung di buruan jeung dina teras. Si horeng tatangga ajengan mulia anu geus dititah karumpul dina peuting harita tayalian rek dipenta bantuanana pikeun ngepung hiji awewe nu katelah Ibu Supiah, hiji awewe nu hianat nyiksa kana raga Nyimas Malati nu nimbulkeun guyurna ulang lembur. Earna urang desa hampir diunggah lembur loba nu diganggu ku kasihiranana Ibu Supiah malah teu kurang-kurang jalma nu kaleungitan duit babakuna mah nu daragang laleungit duitna. Atuh para mitra tayalian leungitna teh lain ku jelema biasa nu maling atawa kasebut bangsat tapi mah digujurudkeun ku tuyul nu kawin ka Nyimas Malati. Sanggeus tatangana karumpul pok mamajengan mulia sasauran kahareupeun jalma anu keur ngariung di buruan jeung anu dina teras. Samala Aki Edeng jeung mangsapnan katupi mot pamajikanana mangsapnan diaraya ngahaja ku mangsapnan dibawa sabab bisi keungeun di imahna eueuh batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamajengan mulia mungaran uluk salam kalawan jalma-jalma nu ngariung pada nemalan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokna teu mibareng. Dulur-dulur sadaya langkung ti payun sim kuring ngaturkeun nuhun kana kasumpingan para wargi sadaya nu tinangtos sadayana disarengan ku karidoan mana. Dupi maksana sim kuring ngangkir para wargi dina ieu wengi. Teu aya sanes ku ayana diunggah lembur dina wangki dieu nuju tagiwur seueur anu kaganggu ku hiji jalmi nu dolim. Jalmi nu kaancikan hawa setan. Malih teu kirang-kirang di lemur urang sareng di nu sanesna kaicalan artos. Boh nu di bumina, boh di tempat padaganganana. Atuh kitu deui sim kuring tos mendak dua kali kamusibatan nu tamtos para wargi parantos ngadangu ada nabi parantos aruninga. Eta kamusibatan nu tumiba ka sim kuring sareng kapun bojo syariatna mati pun anak. Nanging hakikatna mati bangsa makhluk anu teu samartabat sareng urang. Ku kituna sim kuring bade tumaros ka sadayana na priyogi eta jalmi nu delim ditewak
Saur mamajengan mulia pok tatanggana mendireang naremalan prayogi cenah mupakat para wargi sadaya. Hatur nuhun upami sadayana parantos mupakat. Insyaallah nu dipisepuh kurang sadaya teu aya sanes aki edeng bari ngalaksanakeun tarekah dina wengi ieu. Ku kituna para wargi sadaya sing ridho manah ngiring ngabanto ka Ki Edeng nya ngabantos teh mau ngiring ngajagi lemur urang we gitu. Di mana aya istri nu nyurigakeun bari para wargi teu kenal ngawawartos ka Ki Edeng. Mangga cek masyarakat pada sanggup ngajaga di lemurna. Muncak kawanci Isa para wargi anu mulia. Sabagian masyarakat anu barali ka masing-masing tempatna. Sabagian anu terus caricing di bumina mamajengan mulia. Ngariung dina teras jeung Aki Edeng katut anu sejenna. Para mitra kaum dang, pukul 8 harita teh kaaya nu salembur sareng mamajengan mulia. Mani asa simpe teh para mitra ceuk cohag nama teu kadengen batuk-batuk acan. Atuh kitu nu keur ngarariung di bumina mamajengan mulia jempling eueuh nu nyarita saurang-urang acan. Ongkohan Aki Edeng geus saprak babacaan ngawatek elmuna. Sora sasatoan geus mimiti di sarada ciang-ciang jeung cari cangkas bala leger. Beuki lila asa beuki simpe ditumbuh ku sora bangkong jeung bancet geus recet. Teu lila jegug-jegug sora anjing ngagogog ti betaneun masjid. Cumungung disambung ku nu babaung meuni lamat. Atuh nu geus keur ngarariung geus mimiti caruringha. Ku ngadenge sora anjing ngagogog jeung anu babaung, gelepis saurang budak bujang hangarewosan ka baturna bari diukna para mitra nisen ngadeuketan baturna. Tadengekeun euy. Geus mimiti aya anjing babaung, palang siang juring tuyul teh euy. Datang deui euy dek masuk asa kareueung bari ngadenge anjing babaung teh. Belum dewek make milu ka dieu euy. Pokna kalawan baturna nu katelah udin nemala. Nah, tu make keung-keung teuing dalam batur ieu. Bari nage urang mah tong pipiliun cicing we nah, kumakolot teh nah. Rek balik kumaha da dewek teh teu ludeung, ukur balik duaan mamangkani ngaliwatan kebon awi teh popoek bulan. Oh, nyekeun lah urang cicing we urang di dieu din. Cicing we tong pipiliun naon-naon urang mah. Teh mah udin jep carempe. Euleut sawatara menit anjing asa beuki rageng ti unggal api lemburan. Ngagogog kitu deui nu babaung terus-terusan. Tapi saurang ge caricing can aya nu wani turun ti bumina mamajengan mulia. Sedeng Aki Edeng tonggoi keur babacaan bari dipayunan ku mamajengan mulia sareng ku garwana. Mincak ka pukul 10:30 ti belah kidul aya saurang lalaki lulumpatan bari ngajingjing bedog di lagar. Ngajugjug ka bumina mamajengan mulia atuh nu araya dina teras kabeh pada curingha. Harita tepok mangsapnan milaan tumanya kanu datang bari haruha hareho. Aya naon maman? Tanya mangsapna nyebut ngaran saurang lalaki katelah maman. Pok maman emalan kitu ge teu pati tatag di barungku amekan ngahega. Kesa ngoprot masihan sakujur awak balas lulumpatan ti imahna keneh. Mangsapna di itu deket tampian kuring katinggal ya. Eta pokna teu kebat malah diukna ge pindah ngadeuketan ka Aki Edeng nu kakararengse mapatkeun elmuna. Ningali naon yang memanjing caritakeun sing jelas atuh. Ceuk mangsapna disambung ku mamajengan mulia tumaros. Aya naon jang sing tenang nyaritana ngarabubu ka hartina. Masih ngaleut heula atuh amanah bilih rewasin keneh. Saur Ibu Haji Romlah ceng mamajengan kana gelas. Diisi ku cayeun teh weuteuf keneh sarta diasongkeun ka maman. Yeung minum heula jang ngarah tenang. Mamajengan mulia miwara ngaleut atuh teu hararese maman nampanan cai. Tuluy minum heula ceng gelasna dituna di sisi jijireun mangsapnan. Geus kitu mamajengan mulia naros deui. Cing caritakeun manggih naon di ditu teh euy. Aduh mama, anu abdi sareng tetangga tiluan teh. Anu wangsul ieu naon teh neang cai sun kagirang. Amutan teh solokan bila ayeuna menep. Wangsul neang cai abdi sareng tetangin duaan teh ningal istri juntang janteng cek ketampian. Ngai tangkal bunuh teh mama. Disangki ku abdi mah istri urang dinya we muli di tampian. Aduh ku abdi teh teu kantos disampeurkeun teras we ngalacat ka pesir. Maksudnya bade wangsul karo rompok. Barang abdi sareng duaan di bade marengko jeung cikiki ku istri teh gumunjang nyikikik gireun sisan. Nah aduh ai gorobok teh rencang abdi nu saurang ngagorobok teras lumpat mun sagala dirumbak mama. Barang ditinggal ku abdi aya eta istri katinggalna ku abdi teh sapertos ngadungkeun tambang bade nanging teu kena ka abdi tinggal ka handap. Masyaallah
Urai meni panjang deh sareng Agung. Abdi mah sang rencangan saurang deui ilung jelema luncatan ka lebak teras lompat ka dieu mama. Tinggal ku abdi nama teh siga teras muda dinya dina bag-bagan ngilos buka teras ka mana. Cek Maman Kakara. Kakara tatang nyaritakeun pamanggihna. Tidinya lajeng disaurkeun ku Mama Ajengan Mulia ka Aki Edeng kalayan sasauran rada tarik margi Mama Ajengan Mulia tos uningaun Aki Edeng kirang reung. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para mitra kaum dangu, harita Aki Edeng tuluy nyarita deui. Saha anu masih anu wartosna Ajengan? Tanya Aki Edeng can ngareret kanu anyar datang. Iya mama, jang Maman. Balor Mama Ajengan Mulia bari nunjuk. Panjal kumaha awewe nya ujang? Aki Edeng ngareret ka Maman. Janggung ki salirana montok. Ka mana losna? Buka terus ka mana mung tadi teh ngaberi ka abdi sareng karerencangan. Ari lorosan bau-bagan hilos. Temal Maman sajelasna. Atuh Ibu Haji Romlah sareng Mama Ajengan Mulia tos teg nyangki ka Ibu Supia. Da nya kitu tangtunganana ari katamah-tamah ceuk Maman ngalungkeun orai ka gigireunana. Tos moal lepat deui kitang tos nu ngadomen kapun anak teh asuh. Saur Mama Ajengan Mulia. Uyos Ajengan ulah geumpul-geumpul. Sawioskeun ku Aki lagi tungguan di luar. Kayak di mana ka dieu enga salah saurang nakolan kokoh masihan isarah kanu sanes supados ka dieu ngepung eta istri. Mung wayana Nyi Mas Haji kedah ngiring lungsur sareng Aki. Cek Aki Edeng atuh Nyi Haji Romlah ngaranyu lajeng sasauran bari muringis. Alim Aki ke kumaha boy abdi di kaniaya. Mun kitu Aki teh bade nyilakakeun abdi meureun. Saur Ibu Haji Romlah. Sanes bade nyilakakeun Aki mah Nyi Mas Haji. Nanging ngejang-ngejang Nyi Mas Haji di damel eupan ku Aki ke di mana anjeunna nyaketan tadi dinya Aki nu bari semayunanana. Ya kita ngerwaler kana kasalamatan pun bojo. Aki Ajengan Mulia nalika Aki Edeng. Taruhna jiwa Aki Ajengan. Lingi-lingi we bari ngabantos wudu. Mangga Nyi Mas Haji urang lungsur. Mung ka dieu paroho we. Di mana anu dicaritakeun ku Jang Maman datang gajang salah saurang ngakolan kokoh sing tariknya. Cek Aki Edeng pok nu araya nemalan mangga cenah. Geus kitu mah jut Aki Edeng turun dituturkeun ku Ibu Haji Romlah. Bari raraina pias salirana ngaleper ngaraosieun aya kajantenan ka salirana. Harita Aki Edeng berang jeung Ibu Haji Romlah ngajaranteng di luar teu jauh tina teras. Sedeng nu sejena rajeg naringalikeun dina teras keur kitu cungung para mitra anjing babaung lamat pisan. Bumi Mama Ajengan Mulia, pipireun bumi Mama Ajengan Mulia. Tubuh Ibu Haji Romlah lelenyapan ngadangu anjing babaung. Nutu sakumaha lila ujug-ujug cirihil sora awewe seuri. Janggelek ti belah wetana ya awewe ujug-ujug ngajanggelek aduh hareupan jeung Aki Edeng. Atuh Ibu Haji Romlah beuki teu puguh raraosan. Sabab sidik pisan awewe teh Ibu Supiah pok. Ibu Supiah nyarita meni kasar. Hei Romlah, keur naon anjeun ngajanteng di luar ha? Pek nyerenkeun nyane maneh teh? Sanajan anjeun teu kaluar ge pasti dina peuting ieu mah anjeun teh rek diala nyawana ku aing. Bohongan salaki aing baheula direbut ku sia. Hari katama-tama asuhan aing diusir ku aki-aki. Sakalian ku aing diala nyawana sia deuleu tumat. Ibu Supiah ngancam ka Ibu Haji Romlah jeung kanu araya. Babakuna maka Aki Edeng. Kurowok Aki Edeng nyentak sorana tarik mung hanyakal waktosna kabujeng see.